mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Ono. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda. Ka wargi-wargi Mang Jaya di mana linggihna mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official teh sedang hiburan pengogramana. Atuh para mitra ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ke-14 para mitranya. Bagian ke-14 Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi di mana linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ari kecap-kecap basa Sunda aya ulah para mitra sadaya. Jadi disebatna teh kecap panganteurnya para mitra. Pangejap ka panganteur teh geureuh upami para mitra sadaya nonyok atan bineungeul habek neungeul gitu. Kecap panganteur teh habek neungeul kitu nya. Aduh. Mangga atuh dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-14 Wilujeng Ngadamukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepangdangu sareng Mang Jaya sapara kanca. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun carios nyambung Gelebugna Angin Rawa Ono. Aya kaahengan naon atanapi aya kaanehan naon mangga urang hanca sadinten-sadinten para wargi teh karaos ayeuna nincak bagian ka-14 nya para mitra. Mangga urang teraskeun deui para mitra dongeng nu harita sora sapa kuda para wargi sadaya kadenge pluk-plak. Malah kadang-kadang sora kuda ngahiem harita ge parita kadenge ngahiemna sora kuda. Memang di perjalanan teh rombongan juragan Bendarawadana harita kairing ku cenah puluhna dalmi diantarana aya oge kapala desa anu ngahajang ngilu ka eta rombongan maksud rek para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ye dong. Harita para wargi sadaya juragan Bendarawadana teh sabada tumanya ka Akidarum ngeunaan anu kasebut ranca bingung teh. Naon sababna cenah karanca bingung? Arang langka atawa jarang alang langka nu nyaho jeung arang langka jalma nuju ka eta patempatan. Harita kene dijawab ku Akidarum. Anu mawi juragan, pangpangna seueur jalmi anu teu terang, pangpangna eta patempatana teu aya anu terang, jeung deui henteu kersa kadinya teh nu mawi bisi teu tiasa mulang deui nu. Anu mawi dinamian ranca bingung teh kumargi upami urang ngulayaban ka eta wewengkon, sok bingung. Kalangsu teu tiasa bijil deui kitu mawi oge nun. Tong boroning kasebut jalmi dalah sato nu deukeut ame oge anu seukeut ame maksud teh sumuh. Aya kalana bingungeun kapahung di tengah ranca kitu tah kaulah nun. Cek Akidarum. Oloh jadi kitu nya Aki. Teu pinodamel kaulah nun Gusti. Geuning naha ayeuna make ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. Ngemat nyatang pinang ulah ilu ka kaula. Kumaha kemun sarereanya sab teu bisa balik deui cing? Saur juragan Bendarawadana. Sumuhun kulaan. Nu sanes teh ari sieunna mah sieun. Lamun langkung sieun deui upami henteu ngiring. Margi sadayana rumaos ngaraos risi kana kasalametan salira kitu nu mawi oge. Eta teh janten tanggal waler sadayana kulan. Kitu margina sadayana samiu bade ngiringkeun bae kitu kaula nun. Saur Akidarum ngilungan kahengker para pangagung nu aya. Di dieu para mitra sadaya Akidarum bener-bener bijaksana. Manehanana cenah para mitra henteu ngabolekerkeun yena para pangagung sejena teh jelma ipis burih
yen para pangagung sejena teh jelema cenah tara turni atawa indit-inditan ngaroris kaayaan ambara hayat nu mataka ditujukeun teh pikeun kasalametan juragan Bendarawadana kitu diantarana omongan Aki Darum harita. Atuh puguh we sabada Aki Darum nyarita kitu nyebutkeun pangna ulah ilu teh demi kasalametan nyaeta juragan Bendarawadana langsung kontan juragan Bendarawadana seuri nepi ka ngagak-gak. Jadi kitunya para mitra anu mulia geus kitu mah para wargi sadaya cep we sarerea jempe eueuh nu nyarita deui. Jeung memang kusabab Aki Darum leuwih apal atuh pamustunganana nu jadi tuduh jalan hapunten nu jadi tuduh jalan teh muru karanca bingung taya deui lian ti Aki Darum. Sumangga para wargi urang teraskeun deui perjalanan nyaeta perjalanan Aki Darum para wargi sadaya anu memang harita teh jadi tuduh jalan kulantaran dianggapna Aki Darum para mitra leuwih nyaho tibatan nu araya di dieu. Aki Darum para wargi sadaya harita teh manehanana kulantarana dianggap leuwih apal kana eta kaayaan. Aki Darum harita ge para wargi sadaya harita teh minangka nama jadi tuduh jalan rek nuju cenaka patempatan nu ditujul teh nu kasebut Ranca Bingung. Muru ka Ranca Bingung inyana geus tumpak kuda pangheulana para wargi sadaya manehna teh atuh harita teh geus kitu atuh pangkereunana aya Bendarawadana aleutan cepet muru katebeh kaler sakapeung kaluar asup leuweung gereng leuweung ganggong simagonggong nu pinuh uka kayon sakapeung mapai jalan sampalan tegal si awat-awat malah teu kurang-kurang mapai ranca leutik ranca nu laleutik da pugu eta wewengkon teh masih keneh loba ranca atawa rawa. Sora kuda kalan-kalan kadenge para mitra sadaya di perjalanan harita teh dina ngoning kitu memang aranjeunanana dina kayan nyalse naker dina ngoning rek bubujeng teh. Di perjalanan ge kadenge sora manuk harecet di sarada patemalan jeung pada baturna. Para wargi sadaya harita nu keur ngarobrol teh nyaeta uje. Yeuh, kene yeuh. Mang Lendra. Mun teu kuat mah tuh mending reureuh we atawa ninggalkeun maneh di dieu. Mengpeung can pati jauh. Ceuk si ujer para wargi sadaya ka Mang Lendra. Hariwangeun mireungeuh Lendra. Awakna katingali can jag-jag pisan. Malah sakalieun kudana motah teh Lendra jiga nunahan ka nyeri. Memang manehna ge hariwangeun bisi kumaona babakuna mah. Dayat harita terus atuh nemal. Ari Kang Ujer, kumaha ke mun kalangsu Mang Lendra dititah balik deui. Sok aya wae Kang Ujer mangkeun bae nah teu nanaon. Dan numpak kuda ieu atuh tinggal diuk pan urang mah. Ceuk Jang Dayat badiraya radang ngenyedek kudana harita. Yo. Ceuk sasage engke bae ari deuk kalangsu mah di Ranca Bingung. Ceuk sasage ye engke we rek kalangsu mah di Ranca Bingung. Di dieu mah moal nu kalangsu bari naoge. Teh masih ujer teuing naon maksud. Rek kalangsu mah di dieu ge bisa tuh tatangkalan sakitu jarangotanana. Kurang tumpak kuda tepang tukang napisan Kang tuh tingali. Rek we cirikeun atuh. Omong Jang Dayat para wargi sadaya. Memang para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukan ieu dongeng. Aleutan nu tarumpa kuda sakapeung mah jempe teu ngarobrol. Utamana mah lamun ngaliwatan ka leuweung ganggong simagonggong. Ngaliwatan leuweung anu gereng
leuweung gerotan anu meredong poek ukur toplakna sora suku kuda anu ngagaruwahkeun sato leuweung. Otoplakna suku kuda ngagaruwahkeun sato leuweung jeung sora manuk-manuk anu recet di sarada ti luhur anu caricing dina tatangkalan. Ngan eta nu kadenge kumanehna dina waktu harita. Memang sora sasatoan leuweung sejena malah kadenge oge para mitra sadaya. Kalan-kalan para wargi sadaya matak pikakeungeun eta patempatan teh. Teu rek kitu kumaha matak pikakeungeun atuh para wargi sadaya. Lantaran asup ka jero leuweung ganggong simagonggong. Sok kadang-kadang matak pikareuwaseun. Kadang-kadang cenah matak pikakeungeun. Malah malamun neuseg ningali teh jiga ningali aya naon. Kitu pang-pang namah nu matak mangarasakeun teh nu pangtukangna nyatana Jang Dayat ujer jeung Mang Lendra. Para wargi anu mulia, harita ge beuki asup ka jero leuweung kaayaan beuki karasakeun. Sabab ukur sakur patempatan nu kaliwatan beuki tambah geueuman. Atuh sarerea oge beuki jarempe wae, eueuh nu pating kecewis ngarobrol. Ngan sora sasatoan leuweung kayaning manuk masih kene kadenge recet. Oge para mitra sadaya, sora sapatu kuda mahata atau sora suku kuda masih kadenge plok-plakna nandakeun perjalanan masih nulu tuluy rek nuju ka patempatan di antara nabae nu kasebutna teh nyaeta anu kasebut Rancabingu. Harita para wargi sadaya ujer nyarita sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Harita teh atuh asup cenah para wargi sadaya ka jero leuweung. Kaayaan asa beuki geueuman. Memang para mitra teu rek kitu kumaha atuh. Eta patempatan nu kaliwatan teh karasakeun. Ari sabab ukur patempatan nu kaliwatan beuki tambah geueuman wae cenah. Sarerea beuki jerempe eueuh anu pating kecewis ngobrol harita ge para wargi sadaya. Kulantaran manehanana asup ka jero leuweung ganggong simagonggong teh. Harita teh Mang Lendra para wargi sadaya anu keur memang tumpak kuda aya ditu. Malah mah harita ge ditanya ku anu katelah Mang Ujer teh. Naon sababna kulantaran manehna ge ngarasakeun jeung ngadenge sora ajaga meuni melewung atuh aneh tara-tara ti sasari. Asa reuwas asa keung karasana pikeun manehanana. Tuluy Ujer nanya ka Mang Lendra. Mang Lendra, udahna rada dikenyeg saeutik atuh. Ieu sok rada kahareup montong maneurikeun maneh barena ge. Duh, kadenge eta sora aja kadenge meni babaung kitu. Ceuk si Ujer para wargi anu mulia. Manehna ge ngarasakeun atuh ngadenge kaayaan kitu teh. Jeung ngarasa melang oge para mitra sadaya. Kana kaayaan Mang Lendra nu milih tumpak kuda pang tukangna bae. Manehna cenah para wargi sadaya maneurikeun maneh dina ngoning cenah atuh manehna tumpak kuda teh. Memang kadenge sora cenah talapok kuda meuni kadenge. Rombongan nuluykeun perjalanan sok sanajan ngarasakeun oge. Malah kalan-kalan kadenge sora kuda disada. Harita para wargi sadaya Ujer Jang Dayat katut Lendra tarumpa kuda pang tukangna. Marehan maranehanana rebo ku babawaan. Ayaning tumbak atulian ti kitu jeung cangkalak oge gondewa dibawa ku manehanana. Kabeh boga dununganana. Lantaran manehna mun kasebut teh meureun bagian perlengkapan. Sora aul tuluy kadenge meuni melewung mata keung karasana.
harita ge para wargi sadaya sanajan selang-selang ting haruleng ujer jeung Jang Dayat tumanya kunaon peuting tadi Lendra kapiuhan. Cing atuh ye Mang Lendra lah bari ngobrol we ieu nya ye. Nya pokona mah urang teh lah bari ngobrol. Ye tuh bari jalan teh bari urang nuluykeun perjalanan. Ye uing mah teu ngarti we ku talajak anjeun. Ye Mang Lendra hampir saban peuting sok gunam nyebut ke nyai-nyaian segala rupa. Ari peuting tadi mah sanggeus gogorowokan teh make lumpat murusi si ranca segala rupa. Aya naon teh? Aya naon cing atuh? Mang ieu Mang Lendra caritakeun ka uing. Mah uing ngarti we atuh pan urang teh jeung bala dieu teh. Ai jeung bala teh pan atuh kudu terang-terangan we ulah anu disimput-sumput salinungkeun. Pokona mah ulah aya nu dieu naon teh disumput-sumputkeun kitu pang-pangna mah. Cing kumaha ye? Ya kuring mah hayang nyaho we pang-pangna Mang Lendra. Kitu cek si Ujer bari ngatur lempangna kuda. Sangkan ulah gancang teuing, tapi oge ulah kendor teuing. Aduh. Nyaeta puguh kami oge euy ngarasa heran euy. Pang-pangna mah ari sarebeut pasti sok ngimpi uing teh. Pang-pangna mah ngimpi teh ditepungan ku cawene we euy. Aduh, gelisna kawanti-wanti. Enahkeun kabina-bina. Diri barat putri turun ti kahyangan teh lain bobodohan euy uing mah. Nyaan terus terang aduh. Aduh eta we babakuna mah euy. Jiga nu mere harapan ka uing teh tuluy gugupay manehna teh ka uing. Jeung ngajak imut segala atuh uing teh puguh we eukeur mah eukeur. Pang-pangna mah geus aya rai-rai hayang uing teh lah. Ngeukepan eta teh awewe geulis ari ieu aya pisan moal ngimpi. Ngan anu di deukeutan teh sok ngajauhan wae kitu pang-pangna mah. Ai ti kajauhan Suraseuri, ari di deukeutan ini ngajauhan. Kitu jeung kitu we jika nu lideuk Japati babakuna mah kitu euy. Pang-pangna mah jadi uing teh kadang-kadangnya bener sok gunam we eta ka dieu nya ka dieu teh bejigana mah uing teh eta we ngageroan anu awewe geulis teh ya. Cek Mang Lendra Daria. Tapi matak maruringkak kana bulu punuk si Ujer jeung Jang Dayat. Sanajan kitu oge para mitra sadaya, ari Jang Dayat mah make jengkolu nyarita banyoa sagala rupa para wargi sadaya. Uyuh. Lain eta matak pikabitaeun we uing mah we. Nya kabita we atuh. Ke tapi nah atuh ieu Mang Lendra make ngabertak lumpat. Kasih si ranca bari sieun-sieun naon teh? Sieun-sieunan omong kitu tah. Ngajawab teh harita teh cing naon sababna tah? Tah da atuh da euy aduh. Pokona mah eta we peuting tadi mah nu datang teh kala ka hiji makhluk nu rupana pikasieun uing mah disieun sawak uing mah nyaan. Pokona mah sieun lah nyaan uing mah. Lendra ngabari gidig atuh Dayat oge para mitra sadaya ngabiri gidig. Keur mah kadenge sora aul harita teh disada menipating pelewung. Atuh puguh we pang-pang nama nu tiluan teh para mitra pating biri gidig kulantaran asasieun teh. Harita para mitra Ujer tuluy nyarita deui. Jeung deui teh para mitra sadaya pang-pang nama Dayat pipilueun ngabiri gidig. Da puguh tita tadi manehna geus kaget ku tetenjoan. Ujer tuluy ngomong, ari maneh bet gegeran kitu atuh Dayat. Si Ujer heraneun para mitra ku talajak ka Jang Dayat. Itu cek Jang Dayat itu-ituan bari tutunjuk. Harita sakumaha nu kauninga para mitra sadaya Jang Dayat ningali hal-hal nu matak pikasieun. Para mitra sadaya Jang Dayat nunjuk kana hiji tempat. Itu tinggali itu. Uing basieun cek Jang Dayat. Ari mane nu bener atuh ngajawab teh. Sieun teh sieun pedah naon atuh? Tetep Ujer para mitra sadaya. Manehanana teh ngarasa heran ku kalakuan Jang Dayat. Itu eta.
Lentas segede bantal nangkon dina dahan kai. Wing masieun. Aduh, lamun nempel ka dawak wing disedot meureun, langsung garing wingnya. Ceuk Jang Dayat nunjuk kana dahan kai nu geus lukutan. Mana? Saueueuh. Mane mah luntuh eueuh lentah bari oge. Ceuk si Ujer sanggeus milu neuteup kana dahan kai. Nu cikeneh ditunjuk ku Jang Dayat para wargi sadaya. Memang harita ge kadenge sora anjing babaung ti kajauhan meuni melewung. Pika keungeun muncul para wargi sadaya. Danjeng deui naha memang kitu wae kaayaan di eta patempatan. Manehna ge teu nyaho da kakara harita ngaliwat ka eta tempat. Para mitra anu mulia harita keneh tuluy atuh. Mang Lendra memang para wargi sadaya tuluy nyarita ngabenerkeun kana omongan Jang Dayat. Tuh, bener pisan Jang Dayat ge. Yuh, bener ta Jang Dayat bener pisan. Kami mah neuleuh lentah nangkon dina dahan kai di pakarangan. Anakku kami di pelong teh anak gajeleng we nyampurkeun. Mata kami lumpat keluar da eta lentah teh deuk ngarayap. Kana dipan kitu kami mah ningali lentah teh. Basa harita teh basa kami lumpat. Uing mah sieun pugu ge. Wah, pokona mah uing mah nempo lentah teh lain di dieu, tapi di ditu. Di tempat urang di ditu harita rek ngagajeleng ka uing. Lendra nyarita jiga nu nyakeun kana panenjona Jang Dayat. Nya kitu nya kitu Mang Lendra eta teh lentah ceuk Jang Dayat deui bari nunjuk para mitra kana dahan kai. Kadenge anjing babaung deui wae para wargi harita teh. Memang atuh matak pika keungeun eta patempatan teh para wargi sadaya. Didinya atuh tuluy Ujer nyarita deui di mana ari maneh ningali lentah-lentah teh di mana? Dayat, itu lentah. Ceuk Jang Dayat nunjuk kana dahan kai, tapi ari ku si Ujer mah da puguh teu katingalieun para mitra eta lentah teh. Memang Jang Dayat harita teh tutunjuk bari ngomong haros-hos. Wajah mireungeuh lentah segede bantal ngadaplok dina dahan kai. Tapi ari Lendra mah nyangkana Jang Dayat teh ngengklokan caritaan manehanana. Waktu Jang Dayat sieun-sieunan teh Lendra tuluy cacarita. Ceuk kami oge. Ay marane, teu percaya pisan ka uing teh. Ceuk kami ge pikasieun, mana kami lumpat oge harita teh. Uing mah terus terang ningali pisan lentah teh kieu. Pokona mah jelas eta lentah teh tah nyampurkeun ka uing nu bae, nu matak uing harita teh sieun-sieunan. Ceuk Lendra deui ngajelaskeun omongan manehna waktu tadi teh para mitra sadaya. Ujer nu ngarasa heran ku caritaan babaturanana. Harita teh para wargi sadaya. Ujer tuluy manehanana nanya deui. Ke. Ari maneh tadi tutunjuk ka sabandahan kai. Mana lentas gede bantal teh cing. Si Ujer sanajan geus mimiti sieun, tapi da weleh teu mireungeuh naon-naon nu ditunjuk ku Jang Dayat. Para mitra anu mulia, mangga atuh dongeng urang teraskeun beuki rame dongengnya para mitra sadaya. Di perjalanan anu keur ngarobrol bari matak pikasieun teh nyaeta Lendra Dayat harita para mitra oge jeung Mang Ujer. Pang namah cenah Dayat anu sieun teh lantaran manehna ningali matak pika keungeun ningali lentah teh. Barang Ujer sanajan geus mimiti sieun tapi da weleh teu mireungeuh naon-naon. Harita nanya ka Jang Dayat kulantaran Jang Dayat tutunjuk bae. Nanyakeun cenah, mana lentah segede bantal. Ku Jang Dayat dijawab,
lentah. Lentah segede bantal dulu. Omong Jang Dayat. Anger nuduhkeun kana dahan kai. Mana? Ai mane? Cing atuh Mang Lendra, tempo tuh. Nya dina dahan kai aya lentah. Cek si Ujer ngareret ka Lendra, ngareret ka Mang Lendra, menta pamanggi. Wah naon-naon. Jang Ujer. Hari lain dina impian mah. Pokoknya mah impian kami tadi pentingnya. Hari ayeuna mah uing mah teu ningali terus terang. Tema Mang Lendra kalem. Teriuk-riuk heran ku talajak Jang Dayat. Awas eta lentah rek ngudangkeun awak. Awas. Jang Dayat kalah gogorowokan. Harita para mitra sadaya kulantaran gogorowokan. Nyebut awas-awasan tarik pisan para wargi sadaya. Atuh puguh we harita kuwu Cibeurih anu memang deket ka manehanan teh. Tuluy harita ge para mitra sadaya. Tuluy harita ngilu cumarita. Aya naon eta di tukang menira ribut kitu? Ceuk kuwu Cibeurih para wargi sadaya. Harita teh anu aya hareupeun si Ujer tumanya heran. Eta saurna teh aya lentah gamparan. Tembah si Ujer. Kuwu Cibeurih milu ngareret. Nya mojohna we atuh aya lentah di tempat kieu mah. Tuh geura ilikan jalan satapak becek. Tangkal kai lalukutan. Pon kitu deui batu taringgul. Teu boleh baseuh ku cikaracak. Nya pasti we loba sato-sato samodel kitu di tempat nu kieu mah. Nari andika kabeh kakarannya orang lalampahan sarupa kieu. Ceuk kuwu Cibeurih teu suka sabab nu aya di tukangeunana raribut bae. Waktosna seep di para mitra.